A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sira'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Puji syukur dihaturkeun ka zat Allah anu salamina masihan jalan pikeun urang dehes ka manusia. Sholawat sareng salam mugia dihaturkeun ka junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina sareng ka para sahabatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ari anu kudu dipake modal jeung prinsip hirup nyaeta ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati nyieun kami jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka kami. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Ari anu disebut dina ieu ayat ngan dua nyaeta jin jeung manusia. Ari nu sajen mah ngan saukur jadi penghubung. Malaikat moal dituntut perkara, malaikat engke di akhirat moal dihisab. Sabab teu aya nafsuan. Sasatoan jeung pepelakan eta ngan sakadar jadi pelengkap jeung sarana hirup manusia pikeun ngambah ieu kahirupan. Tapi manusia jeung jin ku Allah bakal dituntut di akhirat tina sagala pagawean sababongan baheula sanggup narimakan agama anu konsekuensina pikeun nyekal agama nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Saestuna kami ngasongkeun amanah nyata berupa agama ka langit, ka bumi, ka pirang-pirang gunung, tuluy eta kabeh mumpang jeung sieun hianat kana eta agama. Nya manusia nyekal kana eta agama, saestuna manusia eta anu zalim jeung anu bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Diciptakeunana jin jeung manusia hirup di alam dunya teu aya deui kajaba supaya ibadah ka Allah. Lain berarti Allah butuh kana diibadahan. Da rek Allah rek diibadahan atanapi henteu tetap moal matak ngurangan kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ngan tugas manusia kudu ibadah anu manfaatna mah pikeun maraneh kabeh. Ari makna anu terkandung dina ieu ayat 2. Kahiji ibadah kudu karena Allah. Kadua Allah hungkul anu sah diibadahan. Salian di Allah teu sah diibadahan, teu sah dijieun pangbakti. Jadi temenan ngabakti ka indung ka bapa, ulah ngabakti ka nagara, ulah ngabakti ka tatangga, ulah ngabakti ka dulur jeung ka baraya, ulah ngabakti ka muslimin. Eta mah ngan saukur gawe hade. Sakumaha anu kaunggal dina surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junubi was sahib wasa'ibi bil junubi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jeung kudu ibadah ranjang ka Allah sarta ulah musyrik ka mantena. Jeung kudu gawe hade ka indung bapa, ka baraya, ka budak yatim, ka jalma miskin, ka tatangga anu deukeut, ka tatangga anu jauh, ka babaturan, ka ibnu sabil jeung hamba sahaya. Saestuna Allah teu mikasep ka jalma anu kumede jeung adigung asa aing. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dikuatan deui ku ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Allah hungkul abdi ibadah jeung ka Allah hungkul abdi minta pitulung. Jadi setiap napas jeung renghap manusia kabeh kudu seja ibadah ka Allah. Ulah aya napas jeung waktu anu kosong tina seja ibadah ka Allah. Naon ari nu disebut ibadah? Hari ini disebut ibadah nyaeta kabagi dua. Kahiji ibadah mahdhah nyaeta ibadah anu langsung berhadapan antara diri jeung Allah. Rek bentuk fardu ain seperti puasa, salat, munggah haji jeung sajaban. Atanapi fardu kifayah rek wajib atanapi sunat. Rek ngalaksanakeun parentah Allah atanapi ngajeuhan larangan. Kadua anu disebut ibadah nyaeta ibadah ghair mahdhah. Nyaeta ibadah anu henteu langsung berhadapan jeung Allah tapi make perantara anu saja, seperti usaha pikeun nganapakah anak pamajikan,
ngome jalan sodakoh, ngurus budak yatim, jeung sajabana anu dikaitkeun jeung niatan ibadah ka Allah. Kusabab kitu bentukna ibadah teh luas, maka timbul sabaraha syarat nyata diantarana hiji pagaweanana kudu bentuk ibadah seja ibadah jeung seja minta pitulung Allah. Kedua pagaweanana anu digarap kudu nincak dina siratal mustaqim, jalan anu sakumaha kudu cek Allah alias kudu cicing dina parentah Allah jeung ninggalkeun anu dicegahna. Katilu hayang menang mardhatillah, migawe eta pagawean estu murni hayang menang ridho Allah, lain karena ria, lain karena ujub, lain karena takabur. Sabab eta nu mattak ngahancurkeun kana jadina ibadah. Atuh sanajan saja ibadah ka Allah tapi lamun lain dina siratal mustaqim mah eta teu jadi ibadah. Kusabab kitu samemeh prak migawe hiji pagawean kudu ditinggalkeun heula. Kudu ditingali heula. Naha eta teh pagawean teh parentah teu ngapi lain. Kudu heula naon parentahanna dina eta pagawean seperti dina dagang. Dina dagang kudu diniatan kahiji nyumponan pangabutuh nu boga barang supaya payu. Kadua nyumponan pangabutuh nu rek meuli. Katilu nyumponan pangabutuh diri sorangan pikeun nganapakan pamajikan. Kaopat nyumponan pangabutuh nu buburuh. Kalima nyumponan pangabutuh nu rek niat sedekah mere maweh ka fakir miskin. Jadi tina hiji pagawean lamun diniatan seja ibadah kalawan nincak dina siratal mustaqimna, maka bakal menang sababaraha ganjaran jeung kahadian. Sakali midayung beberapa pulau terlampaui. Nya kitu deui dina pagawean anu sejen oge kudu ditingali jeung dikumpul-kumpulkeun heula parentah jeung lainna. Lamun dina tani niat mere buruh kanu buburuh macul, kanu buburuh ngarambet, kanu buburuh dibuat, kanu moe jeung sajabana. Jadi tina hiji bentuk usaha ngajadikeun urang jalan ibadah menang ganjaran sedekah anu loba. Oge keuna ku pidauh di Al-Qur'an, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sakabeh perkara anu aya dina diri anjeun bakal pegat jeung beak. Kajaba anu dipake gawe hade ka Allah eta mah moal beak tetep aya. Quran surat An-Nahl ayat 86. Pare tina hasil tani bakal beak, bati tina dagang bakal beak. Bakal beak dibelikeun kana dahareun pibeteungan, dibelikeun kana pakaian pilapeun. Ari nu tetep jeung anu disampeureun engke di akhirat mah nyaeta anu dipake buruh gawe jeung anu dipake jalan kahadian ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma migawe hiji pagawean bari keuna kana sakumaha syarat anu tilu tadi, eta jalma kasupkeun kana ahli sufi. Da anu disebut ahli sufi teh lain tukang wiridan wungkul, tapi jalma anu sagala pagawean dikaitkeun kana tugas jeung parentah Allah. Sedangkan ari bentuk tugas jeung parentah Allah beda-beda kasaban manusia. Ku beda-bedana waktu jeung kedudukan. Geuning nu digawe dina hiji perusahaan. Eta dina perusahaan oge beda-beda tugas jeung pagaweanana. Kumaha kedudukanana? Aya nu nyekel administrasi, aya nu nyekel keuangan, aya nu jadi pesuruh jeung lain-lainna. Nya kitu tugas ti Allah oge beda-beda. Lamun ajengan jam genep tugasna ngawuruk santri tugas ngajina. Tukang dagang ka pasar, tukang tani ka sawah, lamun tukang usaha kudu usaha. Malah haram ninggalkeun usahana. Atuh lamun aya jalma ngaku-ngaku ahli sufi tapi ngalarang kana usaha, eta teh lain ahli sufi, tapi mutawifin jalma anu tatasawufan. Malah Syekh Jainuddin Malebari parantos nyaurkeun dina kitab Kifayatul Azkiya an unggalna. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduh min maksabin li'iyalihi mutawakkalan. Ari nu boga keluarga haram cicing henteu usaha pikeun ngalapakan keluarga. Atuh kacida pisan bagjana lamun manusia salawasna hirup dina nincak dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Kalayan dina seja ibadah ka Allah milampah parentahna jeung ningkahan cegahanana. Bari dibarengan ku kahayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.